Anjing, sawah aing dijual ku sia. Warga kieu saha nu bogana. Aduh. Kebeli kitu. Aduh. Ya jelema euy, itu juga nama bos euy. Aing cobaan tawaran sawah. Kang ari salah kagungan saha? Kagungan abdi, memang bagi naon Kang? Bade naon Kang? Bade di Camwa ya, kanggo olahan sapi ya. Kanggo pembuatan ieu ternak sapi. Kararesan Kang. Ieu teh bade diical. Kanggo kebutuhan keluarga kararesan gaduhna teh pun bapak terus ngomongkeun. Sok atuh yang sabaraha pangitu Pak? Sok keres 3 emah, ku abdi lepas lah. Bade DP. Sos 2 M ya deal lah. Ya dia lah. Sip. Wah, kagak oge sawah nu dibeli teh geuningan. Lumayan yang ternak sapi ya. Apa? Jadi mana aja? Iya, yang sawah. Nah, sawah aing anu dijual. Terang abi mah datang aduh transfer. Saha itu nu mawaan teh ka dieu teh? Kita ngage rekbong, ngage topi Yamaha. Heun, siapa aing sawah aing dijual ini. Anjing, sawah aing dijual ku sia. Iya sawah teh kan warisan keluarga. Apa pelit pisan ke keluarga? Balik beli di aing mah. Aing tadi dijual kabarna anu meuli bandar sapi. Balik dijual. Keluarga keluarga atuh. Intu minta duit teu dibere, naon teu dibere, kana jangrana. Kumaha bah? Eta mah.